Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara ngeunaan informasi ngabuburit jeung dinosaurus anu baris didugikeun dina bidangna warta danget ieu dinten Senin ping 17 Februari 2020. Pamirsa, simkuring Putri Aulia Zahra baris ngadugikeun warta salengkepna. Dinosaurus salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjungjugan balarea kaasup pangjunjungan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongna menang pangaweruh anu mundal ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun kitu pisan wahana dinosaurus di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weleh haneuteun ku nu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah di alam dunia. Pintonana dari apisan. Sajabat ti lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbang jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak hookeun. Seri jeung Risma, warga Bekasi, ngaku lalajo dinosaurus teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antara bisa seri, baeud, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna, mun aya waktu manehna sok ngahajal lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun tara harungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa kami dangkeun dina danget ieu. Simkuring Putri Aulia Zahra, seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara ngeunaan informasi ngabuburit jeung dinosaurus baris didugikeun dina midangna warta danget ieu dinten Senin ping 17 Februari 2020. Pamirsa, simkuring Anggit Lestari baris ngadugikeun warta lengkapna. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi, ayeuna jadi pangjugjugan balarea, kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat, nu ngadongdona menang pangaweruh anu mudel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weleh haneuteun ku nu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunia. Pintonana dari apisan, sajaba di lantaran wangun dinosaurus meh sarimbang jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak hookeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi, ngaku lalajo dinosaurus teu beda ti gambaran nu aya di sawatara film. Antara bisa seri, baeud, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahajal lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa kami dangkeun dina danget ieu. Simkuring Anggit Lestari, seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara ngeunaan informasi ngabuburit jeung dinosaurus anu baris didugikeun dina bidangna warta danget ieu dinten Senin ping 17 Februari 2020. Pamirsa, simkuring Dinda Tiara Milinda anu baris ngadugikeun warta salengkepna. Dinosaurus salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjunjungan balarea kaasup pangjunjungan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat anu ngadongna menang panguruh anu mundal ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun kitu pisan pintonan dinosaurus di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teh teu weleh haneuteun ku nu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunia. Pintonanana dari apisan, oge sajabat ti lantaran dinosaurusna meh sarimbang jeung aslina, oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak hookeun.
Seli jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antara bisa seri, baeud bunga sedih jeung sajabana. Eta sababna lamun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun tara harungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamiarsa, sakitu warta nu tiasa kami dangkeun dina dangeut ieu. Sim kuring dina Tiara Melinda, sejamit mundur amit pungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara ngeunaan informasi ngabuburit jeung dinosaurus baris didibukeun dina midangna warta dangeut ieu. Dinten Senin, ping 17 Februari 2020. Pamiarsa, sim kuring nu hasanah anu baris ngaluikeun warta salengkepna. Dinosaurus, salah sahiji tempat pintunan dinosaurus anu aya di Bekasi. Ayeuna jadi pangjujugan balarea asup pangjujugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat anu ngadongdonna menang panguruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Ikareseupeun, kitu pisan wahana di salah sahiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pinturan teh toleh haneuteun ku nu lalajo utamana barudak bari diapi ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan geunaan dinosaurus sato purba anu geus musnah di alam dunya. Pintonana dari pisan sajabah ti lantaran wangunna mesarimbang jeung aslina oge lantaran dirojong ku sound effect nu mata pohokeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran anu aya dina sawatara film. Antara bisa seri, baeud, bunga, sedih, jeung sajabana. Mun aya waktu, manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan teh bakal aya tepi ka tanggal 15 Juli anu bakal datang. Pamiarsa, sakitu warta anu tiasa kabidangkeun dina dangeut ieu. Sim kuring hasanah sejak amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing ka pamirsa sadayana. Sawatara ngeunaan informasi ngabuburit jeung dinosaurus baris didugikeun dina midangna warta dangeut ieu ping dinten Senin ping 17 Februari 2020. Sim kuring Muhammad Iqbal baris ngadukikeun warta salengkepna. Dinosaurus salah sahiji pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjujugan balarea kaasup pangjujugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdonna meunang pangawaruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikareseupeun kitu pisan wahana dinosaurus di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu oleh haneuteun ku nu lalajo, utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pintonana dari pisan sajabati lantaran dinosaurusna mesarimpag jeung aslina oge lantaran diwangun ku sound nu matak hookeun. Seli jeung Risma ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu dumeh dinosaurusna teu beda jeung sawatara film. Antara bisa seri, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal aya nepi ka tanggal 15 nu bakal datang. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa kami dangkeun dina dangeut ieu. Sim kuring Muhammad Iqbal
Sejak pamit mundur amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngendaan ku patahu gempol dari didugikan dina bidang warta dengan ieu. Dinten Senin, ping 17 Februari 2020. Pemirsa, sim kuring asli Susanti badis ngedugikeun warta salengkapna. Ku patahu gempol teh kaasup salah sahiji kuliner nu kajojo di Kota Bandung. Buktina nu madan ngarasakeun nikmatna kaolahan teh teu weleh mulai teh kayeuna. Tapi kapolan-polan mah konsumina numuan tepat diuk jadi kosong. Nu migandung eta kupat tahu teh lain we urang Bandung, tapi oge di luar daerah kaasup di Jakarta, Bogor jeung di luar daerah sejenna. Pajabat jeung artis oge rea anu migandung kana ieu kuliner. Nurutkeun keterangan kupat tahu gempol teh ditaratas ku Haja Maria. Ditaratasna lain anyar-anyar tapi di tahun 1965 kene, mangsa hareng kene. Sanajan usahana kungsi ngalaman rendetan alatan, kukayaan negara ieu kuliner tetep ngadeg tepi ka ayeuna. Samalah ieu kuliner teh beki kasoho jeung padang Bandung bae. Anu ngakolakeunana geus baganti sababaraha kali, ngan sok sanajan geus ganti juru masak atawa ngakolakeunana, rasana mah teu ieu milu ganti. Rasana anger cara mimiti dijieun ku nu taratasna. Empuk kupatna, pedog, tahu, jeung bumbuna. Kerupukna biasana lain kerupuk biasa, tapi kerupuk kemplang nu ipis turangu. Nyalatan eta, kupat tahu gempol kakoncara ti dihari tapi kakiwari. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring ka payun pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Pamirsa sim kuring asli Susanti munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng sim kuring Mini Berliana Putri Pratama dina acara Warta Sunda. Warta anu baris dibidangkeun nyaeta kesenian dengklong. Kalayan 9 menit kapayun, sim kuring baris ngerengan pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, sim kuring dina danget ieu baris ngadugikeun warta ngeunaan ku patahu gempol. Nyaeta kuliner khas Bandung anu oye pisan pada migandung ku balarea. Sim kuring Puji Ayu Septiani baris ngadugikeun warta salengkepna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Hagianti Gustiani dina acara Warta Sunda. Warta anu baris dipindangkeun nyaeta kesenian rengkong. Kalayan sababaraha menit kapayun, sim kuring baris nyarengan pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngeunaan ku patahu gempol baris didugikeun dina bidang warta. Danget ieu dinten Senin ping 10 Februari 2020. Pamirsa, sim kuring Rusnawati Permana anu baris ngadugikeun warta salengkepna.